Sebelum lahir telah ditinggal oleh ayahnya. Setelah lahir 4 tahun ditinggal oleh ibunya. Setelah lahir berjalan terus ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Hidup sebatang kara hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada orang yang paling sedih, tidak ada orang yang paling jatuh sejatuh-jatuhnya di dunia, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa. Makanya Rasul setelah jatuh sejatuh-jatuhnya diangkat oleh Allah. Makanya jalma lamun hayang beungar, jalma lamun hayang sukses kudu sangsara heula. Ibu hayang sukses, hayang sangsara. Aneh. Hoyong sukses, daek sangsara. Embung, kumaha sukses lah Bu? Ini mau tidak mau, ibu palai di madu. Jawab, ibu palai di madu. Diracun, tuh embung kabeh dengar di madu embung, diracun embung. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling sedih di dunia ini, hanyalah Rasulullah hidup sebatang kara. Cuklek leweng cuklek lamping jauh kasintung kalapang ibu. Jauh kasintung kalapang liak dengan liak deng jauh kaindung ka bapa ibu. Kalau sor be amplop segelas teh. Hari kitu mah gajelam we. Teu aya deui nu pangasedih-sedihnya hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rama tos teu aya ibu, tos teu aya ibu. Sabadan laki itu diurus ku kakekna, ku datukna maot, diurus deui ku pamona maot, hanya Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu itu Rasul pergi ke Guha Hiro. Ke Guha Hiro Rasul ibu bapak sadayana. Tapi eta di Guha Hiro Rasul dipeluk wiji makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai engap nyesek dadana. Ikra, ikra, ikra. Apa jawab Rasul? Ma'ana bikori, aku tidak bisa membaca. Ikra, ma'ana bikori, saya tidak bisa membaca. Langsung ngadeg-deg ibu. Rasul ngadeg-deg di Guha Hiro, dungkap karompokna ku Siti Khadijah diselimut. Ya ayyuhal muzammil. Menang baik sih sampean Bu. Hei, aja menang baik. Ya ayyuhal muzammil. Akitu Bu, sampean mau selangat mengungsi. Pura-pura beling rungu kula sih ya. Wahai orang yang berselimut, bising ayam Mang Mujamil punten eta teh zaman berselimut, Mang Mujamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika diselimut, Siti Khadijah dongkap ka Waroqah bin Naufal. Ieu Waroqah bin Naufal gawena ibu bapak sadayana maca kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Dongkap Siti Khadijah, ya Waroqah bin Naufal, ya ieu kunaon suami kuring, pamagat kuring, sabadana ti guha geuning ngagigil, katirisan. Apa jawab Waroqah? Oh, salaki anjeun berarti seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Bahula zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa kaguha sarua nyaeta ditangkep ku hiji makhluk Allah disebutkan namus, sebutkan malaikat Jibril. Makana salaki anjeun hiji waktu bakal diusir ti lemburna, bakal diusir ti lemburna. Tapi di mana kuring hirup kene saud Naufal bin Waroqah bin Naufal, lamun salaki anjeun diusir kuring nu pangheulana bakal ngajaga salaki anjeun. Tapi hanjakal Waroqah bin Naufal maot, tapi anjeunna boga niat hade menang ganjaran disebutkan karena niatna hade. Maka ibu bapak sadayana niat sing hade sanajan teu kalaksanakeun ku Allah dicatet. Ah kuring mangke geus beunghar mah budak yatim sakitu malah ku kuring dibere kabeh niat sing hade ulah sampai aing teh hayang-hayang acan can beunghar geus ngomong kitu. Aing mun beunghar ku aing pokona mah awas can beunghar geus kos kitu niat sing hade. Ibu bapak sadayana perjalanan Waroqah meninggal, ternyata leres ibu bapak sadayana Khadijah ngantunkeun hidup sebatang kara perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ibu bapak sadayana Rasul terus diusir di kampung nak dongkap nu disebut ka kampung Toib. Kampung naon cenah ibu? Suku Thaqif. Kampung Toib suku Thaqif. Apakah dakwah Rasul disambut dengan tola'al? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru mada'alillahi da. Apakah Rasul berdakwah ke Taif disambut dengan tola'al? Ternyata tidak. Rasul dakwah aya harapan ibu bapak sadayana dikusir di kampung ieu. Dokap ka kampung Taif ibu bapak dakwah Rasul aya harapan sugan diterima ku urang Taif. Ternyata disambut na ibu bapak sanes ku kopi sanes ku naon disambut dengan lemparan batu pelipis sampai berdarah. Itulah dakwah. Sekali deh, Rasul berdakwah dilempar dengan batu, Rasul berdakwah dilempar dengan kotoran onta. Tapi zaman ayeuna bukan dakwah, ceramah. Datang-datang Pak Ustad badai nyesep naon, mantap. Pak Ustad China badai cai naon. Rasul dakwah bukan ditawar tapi dilempar dengan batu. Saya bukan berdakwah. Siapa yang berdakwah? Adalah anak-anak muda. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak muda mengumpulkan ibu-ibu, karumpul kayak penting pengajian. Ustad nanti mana pokoknya Ustad bolang nu kating di mana? Kaset tuh zaman mah dengan sorangan di panggung. Darong kata anak muda ini yang berdakwah bukan saya hanya ceramah. Anak muda, bapak kepala desa, karumpul panitia, kayak penting pokoknya mah karumpul, cari cing, nu penting mah cicing, diuk aya wedangnya wedang, nyamanyun boh naon, nu penting mah cicing. Itulah yang berdakwah. Bertemu dengan teman, roh sudah sholat belum? Itu berdakwah. Saya hanya ceramah. Rasulullah SAW ini perjalanan dakwah. Dakwah Rasulullah SAW tidak mengharapkan A, B dan C. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilempar, di suku Sakif dilempar terus diudag-udag, nyamuni di bukit Sakif Taif ibu bapak sadayana. Makanya Rasulullah SAW terus perjalanan diangkat Isra Mi'raj. Apa tujuan anak? Ternyata ibu bapak sadayana jalma lamun urang keur sedih ibu bapak sadayana rek nyalindung ka indung tos teu aya ibu, nyalindung ka bapak tos teu aya, ka pamajikan tos teu aya, dulur teu aya, hirup patulalis rek nyalindung ka saha? Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah dan Allah. Kita selalu berharap kepada harta akan binasa. Kita selalu berharap dengan jabatan, hanya 5 tahun lamun tekat tekuku KPK. Kita berharap dengan suami, bakal koid. Kita selalu berharap dengan istri, bakal maut. Siapa yang akan kita harapkan? Hanya Allah. Kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ibu ayeuna di alam dunia boga naon ibu? Hah? Boga naon? Oh kuring mah Pak Ustad boga emas pangaosan Yasin lempang dengdek emas 3 hiji lempang dengdek ngaji terek mah panas batur Andika boga sakitu bae. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena aku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Ngeunaheun teu Bu? Ngeunaheun teu Bu? Ngeunah rek teu up to you kumaha cek si ibu.
Tidak ada yang kita harapkan dalam hidup ini. Isra Mi'raj. Urang ngadengikeun Isra Mi'raj. Wah, di ditu Isra Mi'raj, mantap. Kadi itu Isra Mi'raj, mantap. Di RT Isra Mi'raj, mantap. Di desa Isra Mi'raj, mantap. Tapi sholat subuhna kaberangan, kurang mantap. Jadi mantap ibu bapak sadayana. Naon cenah intina Isra Mi'raj? Intina cenah nu tadi disebutkeun nerangkeun masalah sholat. Tadi saya bocoran ke kuring. Pak Ustad cenah engke nerangkeun, tapi panitia ge teu percaya ieu kuring teh ustad. Tadi cenah ieu jalma teh ini make topi, make jaket hideung ieu ustad teh lain nu benerna. Karep teh percaya rek hanteu. Up to you. Cenah wayahna keterangkeun masalah Isra Mi'raj. Alhamdulillah tadi tos dibantuan kumurang kali masalah Isra Mi'raj. Ibu bapak sadayana yakin, ibu bapak sadayana terus terang ngan intina Isra Mi'raj tadi nya ngagengkeun diri urang. La ilaha illallah Muhammadu, there is no God but Allah. You understand? Yes. La ilaha illallah, there is no, tidak ada God, Tuhan, but tetapi hanya Allah. Yes, begitu. Yes, saya nyebut yes lagi tuh. Ustad bolang nang ngaji yes, pokoknya begitulah. Maka ada roti bae, roti yes teh. Ibu bapak hadirin, sholat. Alhamdulillah di masjid saya udah percaya karena yang mengadakan adalah anak muda. Yakin nu tukang adan ge anak muda. Udah sampai disebut masjid pasrah tak rela. Loba masjid pasrah. Naon atuh nu adan sahabae, nu jadi imam sahabae, nu berjamaah sahabae. Eta ngaranna masjid pasrah. Makanya alhamdulillah dia mah nu adana anak muda. Subuh hayya 'alas shalah. Mantap, anak muda. Di mana aya jalma adan iblis kabur, Ibu. Dina hiji hadis diceritakeun di mana aya jalma adan iblis ka setan ka, tapi adan nu kos tadi, tapi mun adana ya ala shalah. Cek iblis teh ieu serius teh ya. Hayya ala shalah. Dakwah deui. Mantep anak muda semangat. Ieu mah imam jamaah kolot. Nu adan jamaah kolot. Jamaah kolot. Iya budak orang anak mana makana saya. Alhamdulillah bangga di tempat ini. Seberapa kali keliling panggung di sini anak muda berseragam. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak muda di tangan erek usaha deui lah mungkul ku anak muda. Cing, ngandel ke jamaah kolot geus tinggal sabaraha ese. Laras teh. Engke sakudeung deui tarawih anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pas ngaliuk, anjir jamaah euy. Kendor teuing kana. Wah, kenceng ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Aki-aki ngagaloler kabeh. Naki aing modal sia. Ulah menang masih budak ora. Aing geus kolot teu kuat, suku aing geus level. Karena kedua poe geus teh salat teh santai, enjoy. Tenang bae. Di Mekah masa poe sak juj Ibu. Di Mekah aya jalmi urang Kuningan caritana istilahna hajian. Pas hajian satu acan berangkat haji, satu acan kana harina, bulan puasa terus berangkat. Sampean suku nate, suku sampean sugan, suku nate ibu bapak sadayana urus lulus. Pas ngiring sholat berjamaah taraweh kan sajuj Bu, kebayang kurang sajuj, anjir sigana tadi kidi dia lamun aya taraweh sajuj payung moal, sarua teh camplang kabeh dia mah, boro-boro cenah jemaah anak imam lagi aing teh hayang, eta sholat masya Allah Bu. Pas dongkap ke Indonesia waras waluya jati Ibu, ora kena apa-apa, masya Allah waras sholat. Makanya ibu bapak sadayana yang jam masuk sering gering geras sholat kira. Ngedek setengah tahun teh karasa deui ceng teh Bu mangkat teh geura waras deui. Nah ya urang mah masya Allah ibu bapak sadayana masalah sholat, kembali karena masalah sholat. Ibu simkuring bade naros, are you love Allah?
Yes, jawab hari gitu bae saya setting. Apakah Anda cinta Allah? Munku Inggris, jawab Inggris. Munku Sunda, jawab Sunda. Sampean demen ning Gusti Allah? Nggih, gitu. Ya Allah. Salah bae sih sampean. Kula ngomong bahasa Jawa, jawab Jawa. Bahasa Inggris, jawab Inggris. Bahasa Sunda, jawab Sunda, Bu. Kami pugu. Are you love Allah? Yes. Are you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak sekali gitu. Yes. Sih. We cannot feel how beautiful of this life. Ngerti? We, kita kabeh cannot, tidak dapat feel, merasakan how beautiful of this life, tidak akan bisa merasakan indah hidup kalau tanpa rasa